Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepangdangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sarareha? Mugi lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra neuraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda. Karangan Bapak Koko S nu diropea atanabi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh seri anu ka-13 upami teu lepat hanca anu waktos katunda teh dugi ka Ulah saruka suka teuing sok matak aya tungtungna gerak mangkaning paaki can datang kene bae ti desana teh. Mung Nyi Ucu bari ngakeul sangu dina dulang kalapa keur dibulak-balik ti hihidan sina jadi pulen meureun. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Nyawenya sakieu geus beurangna teh manican datang keneh bae moal jadi kumaha mah di desana teh cu. Bandi nanyakeun ka Nyi Ucu siga hariwangeun pisan. Muhun Kang, abdi oge melang ka paaki teh pilih teras ditahan di desa. Urang susulan ku akangnya cu. Teu langkung gersa teuing. Jawab Nyi Ucu bari unggeuk jeung ngareret ka anu ngomong. Ulah gurung gusuh jang. Mung saden bari gogodeug. Urang dagoan nepi ka tengah poe mah heula. Lamun teu datang keneh bae nya kapaksa we urang susulan ka desa. Nya kitu oge hade Kang. Jawab Bandi bari unggeuk. Keun sakedeung deui oge tengah poe moal lila buat teuing datang. Dari disusulan mah bisi pasalahan jalan mangkaning jalan di dieu mah mani belot kieu. Ceuk Bandi na tujuan. Muhun kitu oge sae. Omong Nyi Ucu bari nangkubkeun dulang urut ngageul. Naha bade taruang ayeuna Kang? Meungpeung sanguna haneut keneh geura. Engke we cu ngadagoan Abah heula. Jawab Bandi bari gogodeug. Pilih kapujeng lapar teuing engke mah Kang. Sawios dapaaki matos misah hancenganana. Mangga we bilih bade ti payun taruangna mah ku abdi ayeuna bade disayagikeun. Omong Nyi Ucu bari unggeuk ka Bandi. Keun bae we engke bareng jeung Abah cu. Da sakedeung deui oge sugan datang. Pilih jadi panyawat kana patuangan we engke. Ayeuna we Kang. Da parantos siang teuing mangkaning mung nembe cikopi wungkul. Ceuk Nyi Ucu maksa nawaran daharna. Keur ngaromong kitu harita pakuncen rentang-rentang datang ti lebak. Geuning papa datang. Saden bari nunjuk ka lebak. Panjang umur keur diomongkeun jol datang mah. Mitra Bandi ngalieuk kanu dituduhkeun. Leuh nya we aki kuncen keur leumpang nanjak maningaleng hoy siga anu capeunna keur. Kumaha Pak? Salamet? Cek Bandi bari moro kaburuan. Pakuncen nembalanana ku unggeuk bari terus asup ka jero imah. Diburu ku incuna bari diasongkeun ci teh sagelas jeung cikopi nu geus rada ti sagelas.
Nyaha makni makin jombal-jombal gia jai jeju. Ceuk akina bari seuri heula. Rot nginum ci teh ngan sakolepat gelas geus kosong deui, eusina pindah kana jero beuteung. Manggawe pada belah surung deui eta kunci kopi. Cek Saden bari seuri. Bakating geus ngarasa aus jeung lapar. Mangkaning incuna geus nganyahokeun. Harita keneh hancengan geus dijagrakeun di tengah imah. Manisinger pisan kana barang gawena teh. Gancangna harita keneh oge brak bae dalahar ngariung opatan. Deungeunna saayana bae kamodelan urang pasir anu jauh ka puseurna pasar. Sarengsena dalahar seredan geus diampihkeun ka dapur. Nyi Ucu mah terus indit ka pancuran bari ngelek boboko nu dieusi ku mbaheun alas urut dalahar. Ari Aki Kuncen jeung Semah mah keur arudu ditepas. Ngareureuhkeun beuteung mentas diteteg seubeuh teuing rada kamarkaan meureun. Kumaha bah? Bieu lalampahan di desa teh beres? Cek Saden bari nyarebungkeun haseup udud bako tampangna ka luhur, diheureuykeun dibuleud-buleudkeun siga roda. Beres bikin ulang mah, tapi jadi rame. Jawab Aki Kuncen bari unggek sirahana. Naha, teras rame kumaha bah? Pandi ge milu nanya rada panasaraneun. Ya sangga geuning jumaha aja, kijung kalakuannya nya. Mung Aki Kuncen bari gogodeug. Itu kumaha bah? Jaliwan jemah, jumaha aja siganya anui jali bandar bako. Nyai sok jual meuli bako isang kijung banyak. Manyahuleng pagawean kicu mah ngan sakadal kedok kungkul dipake minjingan kajahajannya. Aeh kutan teh kitu bah. Ceuk Bandi rada kageteun. Nah kumaha eta teh bah? Jumaha aja jadi ngapala galong anu ke badaniangan kunyu wajib malah nyulutkeun ka jalangan mah ngaran aslinya oge lain jumaha tapi madlia kakak bulan di Bandung terus ngumbala di Cilalai tak boga pamajikan ka ulang jinya. Nyiceangannya aja geus nyaunan tapi can kabeneran panggih keneh bae. Sabab kula baca malan ngalana jeung bunyi teuing nyumput jembulna Nyai Jawe. Lamun can beunang heula anak buahnya mah moal kapanggih meun. Hadinya we diambat kumaculna anu geus beunang teu heula aja. Anu nerangkeun kana ngaran anu aslinya Madlia alias Jumaha. Manika beneran pisan ayeuna beunang ku ulang. Ali janji mah Bapak Haji Paul janji panjang no kala. Apa kala Jawa golengnya mah bakal kabawa jadi saksi. Tapi buktinya jadi di desa ngalah nganyuhunkeun ka Bapak anu geus
menyangkeun bajingan gelot malah ka bapak aja make melek pujian segala lupa majel ge encen sangka ku Aki Kuncen anu geus jadi aki-aki boga sumanget siga pamuda. Aduh yang ilung bapak aja jadi lebih ajo ku jua ku jilu asalek unggah bae wajangan kali-kali berjadi nyampak pamujian anu sakitu gedenya. Omong Aki Kuncen bari seuri bakati ngarasa bunga tulus perkaraana. Alhamdulillah bari salamet mah Pak. Mong saden bari ungguk sarata terus ngomong deui. Ari eta Jumha teh nah ditahan di desa keleh Pak. Ieu mah aya di desa agene malah geus sayang limaan bajulna nu alaya jijitu aja ngan bedana terus diiangkeun ka Cimahi jadi balik sana mah jelas lek jijitu. Nuhun Bah, urang ayeuna geus salamet. Mong Bandi bari ungguk. Tah, ayeuna mah ulah kapalang. Urang sakalian meuli domba teh dipake nyalametkeun tina geus karerewasan. Bari sakalian rekes nunuhun ka Guha Cilalay. Waktos we Bah, perlu kasambut sunat kalampahkeun. Salamet hiji salamet kabeh. Ceuk baludak ayeuna teh mah jibe. Mong sadem milu ngalakonan kana magisudna Bandi. Yo ieu mah jeung meunang dilempet-lempetang ya babgieu geula ieu. Ali nunuhun ganti wajah mah kudu Mbah Hijeung. Ali salamejan mah kudu bubul beuleum, bubul bodas. Salota make 7 rupa hampangan. Jawab Aki Kuncen bari seuri. Mohon kitu we Bah. Mung ieu mah sakalian soteh balanjana. Ari maksudna mah kedah masing-masing we. Mong Bandi bari ungguk sarta terus ngomong deui. Sabarahaeun kinten-kintena piwaragadeunana eta teh Bah sadayana. Ulang nyangan jomba nyumejehna bae anu kila-kila hargana 1.500 rupiah. Salota geula salamatan bubul mah 500 rupiah oge mahi. Jadi ku duit 2.000 rupiah cukup kabeh. Jawab Aki Kuncen bari melong ka Bandi. Sabab keur manehna mah ngayakeun duit sakitu gedena deh heseun. Bandi harita ungguk bari terus ngojengkang ka jero imah. Nyokot duit tina saku bajuna anu ngagantung dina paku. Pek ngaluarkeun 4 lambar nu 500 rupiahan. Sok bae dibikeun ka Aki Kuncen. Tah, Bah, artos teh cekapkeun bae ku artos sakitu. Mong Bandi bari seuri. Cukup lah, cukup pisan yang. Mong Aki Kuncen bari seuri jeung ungguk. Keun bapak anu nyao domba hijeungna mah nganyi ucu lek jeung saha injin ka pasalna wayah kiwali mah
bisi kabuli can wakecu balik nya. Ancul we atuh ku Ujang. Cik Saden bari neuteub ka Bandi. Ngalah gancang sarta teu hariwang di jalanna. Bener kitu Jang. Oh ya hanya we nya. Kudu naik ngantor ka pasar. Keun bae nu tunggu di dieu mah. Nya aya Ujang Saden ieu. Bari sakalian pangmerahankeun suluhna. Bandi harita unggeg malah dina hatena mah ngarasa bungaheun dititah kitu teh. Mitra kaum dangu, harita keneh oge aki kuncen mah tuluy indi trek nyiar domba. Malah mawa duit 1.500 perak. Da ari anu 500 deui mah dibikeun deui ka Bandi keur balanja ka pasar. Saenggeus Nyi Ucu datang ti pancuran, harita ku Bandi disampeurkeun ka dapur, diajak ka pasar balanja keur nyalametkeun tea, sarta dibejakeun geus dititah ku akina. Nyi Ucu mitra unggeg bari seuri sarta pok nanyakeun. Ya tos Pak Aki tos ngawidian engkang. Sanes ngawidian deui ieu macu, malah miwarang. Wah Bandi bari seuri. Nah engkang moal ngeraos lingsem sasarengan sareng abdi. Omong Nyi Ucu bari ngelet jeung imut ngagalenyu. Aha make era sagala. Mong Bandi neuteub kana beungeutna Nyi Ucu. Eta we, pedah abdi mah mojang gunung aya paripaosna urang kampung bau lisung. Kon bae ah, ari karek bau lisung mah ulah bau halu we. Mong Bandi bari seuri. Lain bau halu Jang. Mong Saden nambalang ti tepas. Awewe mah kabe oge bau bujurna. Da eta dikumbah unggal poe ari dipoyankeun tara. Yey, sok kitu geuning Kang Saden mah. Teu lucu nyarios kitu mah Kang. Matak aya anu kaisinan. Omong Nyi Ucu rada tarik. Da nyanyi akang mah hari deukeut kanu kitu teh sok ngadadak utah. Saden bari ngabarakata geus seuri. Yey, Kang Saden mah melanggar susilanya 25 tahun ke atas. Ceuk Nyi Ucu bari ngadilak matak lucu nager. Mitra ngadenge kitu harita Bandi oge mesem. Kang, mangga atuh geradang dos. Abdi oge bade salin heula sakedap. Mong Nyi Ucu bari tuluy abus ka kamarna. Mitra kaum dangu, Bandi oge harita pek salin pakaian kudu ngagantung dina paku teh. Ari lalaki mah maningan sageuri weula oge dangdana geus beres deui. Sanggeus salin pakaian mah pek bae diuk deui ditepas bari ngadagoan anu keur dangdan. Kira 10 menit harita nutas dangdan norojol keluar. Bandi jeung Saden manik ka bedi langit. Ceuk saha we eta teh mojang gunung. Sanajan teu ninggah oge pakaianana teh, tapi ku bisa nyusurup mapantesna.
atuh mani lucu pisan ka tembongna teh. Kunaon nganggo arolohok kitu? Ceuk Nyi Ucu bari mesem. Mangga ah Kang, urang mios bilih kaburitan wangsulna we engke. Ngomongna gitu teh bari turun tina golodog. Bitisna ngolepatina sisi lamban sampingna. Ras lempang ngulon bari ngajingjing jingjingan. Dituturkeun ku Bandi bari neuteup kana tonggongna. Mitra saden oge harita ditepas, terus nyerangkeun bari nangtung sarta sirahna gogodeg. Teu sangka ku Nyi Ucu nu kasebut mojang gunung, tapi na habis haundang dan manusia kitu lucuna. Ngomo lamun make pakaian anu aralus, cacakan karek sakitu oge manis sieup lucuna keur. Itu gerentes hatena bari neuteup kanu keur lempang nepi ka lesna henteu ka tembong. Sanggeus rumahuh napas bari ngusap beungeut. Yut manehna turun ti tepas leos ka pipir. Didinya aya suluh beulahaneun. Terus indit ka dapur nyokot bedog. Pek ngalaan baju heula digantungkeun kana paku. Geus kitu mah karek ngahampol meulahan suluh. Suluh karek beres harita pakuncen geus torojol datang. Bari nungtun domba hideung anu beunang meuli teh. Pek dicangcang kana tihang pamoean. Bari ngomong nanyakeun incuna. Ngesaliang, ngabalasalna anjeh jang. Atos mah, nembe setengah jam mah panginten. Jawab saden bari nyusutan kesang tina darangna. Pakuncen unggek bari terus abus ka imah. Barang jol kaluar deui geus salin pakaian bari ngajingjing bedog seukeut keur mencit domba. Malah bari ngomong menta dibantuan ka saden. Panon poe harita geus condong ngulon. Ciciren maju kaburit nya kitu deui imah di imah pakuncen. Harita sagala rupana geus beres, geus arasak, geus digantungkeun di dapur. Suku tukangna ditalian ku tambang ditonggengkeun. Demi pakuncen, harita teh keur sasadian pangradinan dina baki kai. Anu dieusi ku 2 piring bubur beureum bodas dipisahkeun. Sapiring cau sasikat jeung sapiring deui 7 rupa keneh-keneh hahampangan. Kembang warna 7 dina bokor kuningan nu dicayan saeuti. Rujakeun jeung sepaheun oge henteu kaliwat kabeh aya. Sanggeus beres ngurus pangradinan, terus dibawa ka sahiji kamar kosong parantina pakuncen mujasmedi didinya. Sarta domba anu ngagantung di dapur teh pek bae digotong jeung Bandi. Dipindahkeun ka kamar eta, digolerkeun dina luhurin daun cau pongkolan. Malah harita make tumpeng sagala sacongcot. Sok ditunda gigireun domba anu ngabugigag teh. Panceg dina wanci magrib pisan. Paledug pakuncen ngukus di jero kamarna. Bari mapatkeun jampe pamakena. Nu kadenge ecesna mah keur nunuhun. Ngabedokeun panglamarna kanu ngageugeuh di Curug Cilalai.
Mitra kaum dangu demi Nyi Ucu harita teh keur mereskeun meunang ngasakanana di dapur darurat nu can anggeus kabeh kawantu pasesaan tina kahuruan dia adegeunana oge dadakan pisan tambah teuing kahujanan bae bilikna oge tacan buni kabeh eta oge gotong royong ti Pak RT bae kusabab watireun meureun da geus aya nu ngaduru ku jelema jahat ieu mah hitung-hitung pamulang tarima kanu geus meunangkeunana matak ngan 3 jam ku sararea dapurna teh geus anggeus deui ngan tinggal bilikna wae anu can bunyi teh. Dapur darurat oge da lumayan leuwih seseg tibatan dapurna anu ti heula. Sanggeusna ngamparkeun samak di tengah imah arek bubur nu beunang ngawadahan teh harita terus dipindahkeun ka tengah imah dibantuan ku Saden jeung Bandi dijajarkeun dina amparan samak. Sapuratina keur nyalametkeun geus dipindahkeun kabeh. Waktu harita pakuncen mah masih keneh aya di kamar keur babacaan keneh. Taksiran tacan tamat ngajampena. Kang, punten we abdi bade miwarang, da kirang sae upami kedah ku awewe mah. Aya naon cu? Ceuk Bandi bari neuteuk. Pang ngulemankeun ka tetangga nu caraket supados nyaraksian kana magsad urang. Omong Nyi Ucu, nitah ieu teh nya cu. Ceuk Bandi bari seuri. Sanes nitah mung miwarang. Jawab Nyi Ucu bari ngagelenyu imut manis. Ieu teh ayeuna cu. Atuh enjing oge teu nanaon. Ulah meuli sisio ali ngomong teh. Lagi kuncen nambalang nyentak rojo di kamar bari gek diuk dina samak nyang hareupan ambengan. Mengkalinya bulu ondangan jawe kanyudaleukeun gajonggoh jeung kalebag. Mitra Bandi unggek bari terus indit tidinya. Tekungsi 10 menit geus daratang aya 5an arasuk ka imah kagenep kilengser anu tas indit ngondanganana. Sanggeus ngariung pek bae aki kuncen nerangkeun pamagisudanana nyaeta nyalametkeun tas karerewasan neunggel cumha anu geus ngaku-ngaku bandar bako tea mana horeng bangsa jadug ayeuna mah geus beunang kabeh jeung babaturanana anu araya di wewengkon eta. Malah sakalian cenah nepungkeun Bandi ulah arek disaha-saha kurang lembur eta sabab eta teh pisalakieun Nyi Ucu anu kana waktu kawina mah can ditangtukeun iraha-irahana. Beres ijab kabul peletek aki kuncen meuleuh menyandeui. Gorolang Pak RT didinya ngadoa panjang naker. Beres anu ngadoa pek dibahanan dengan ngopi jeung bubur dibarawa ka saimah-imahna. Mitra kaum dang Bandi jeung pribumi oge harita mah tuluy bae ngaropi saaya-aya sesana anu geus dibagikeun ka tatangga-tatanggana dea. Keur jongjon opatan ngaropi di tengah imah harita aya anu ngarieg
tilu kali manikawas aya lini bae malah dina palebah suhunan imah aya nu kokorosokan siga anu keur ngagugusur barang banggaring. Atuh harita anu keur ngaropi teh maninga hulang bari olohok komo mungguh Nyi Ucu mah harita diukna ngeser ngadeukeutan ka akina sarta luak liuk siga sieuneun pisan. Pak Aki, aya naon ieu teh? Ngomong Nyi Ucu bari luak liuk beungeutna oge ngadadak tias. Akina nganteulkeun curugna kana biwirna isarah ulah ceco. Gabrug di para siga aya nu ngagebrug tarik naker riug deui imah ngariug sababaraha kali mani inggeung damar tempel oge mani ka kali cesan hurungna siga nu kadupa ku angin. Padahal di jero imah mah harita teh eueuh nanaon malah eueuh angin teusing. Euleuh Mitra, waktosna parantos waktosna parantos teu kabuyeung Mitra. Mohon hapunten tina samudaya kalebatan kagirangan kaluluputanana pamugia kusadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun rewu-rewu nuhun laksa ketiga bingahan anu parantos subscribe-na jeung anu parantos satia manjona ngadangukeunana. Pokona mah tina ngarujungna tina dongeng-dongeng Sunda anu ku emang dipangnyandakeun atanapi dipanggaleukeun. Hatur nuhun kasadayana pamugia ieu teh sing janten pangbebeurah kana mana sing janten bang baluh kana pikiran sareng kana golebuna. Hatur nuhun kasadayana mangma resaki geuninnya tetiasa direka-rekana tetiasa suarana oge mung saaya-ayana. Hatur nuhun sareng hapunten kasadayana. Ieu mah mung hiburan we, nuhun hiburan hungkul. Ngadongeng mah teu tiasa mangnya. Nuhun kasadayana dicekapkeun wae insyaallah enjing dilajeng deui. Hatur nuhun pabeulit ieu aing geus ngomong kieu teh. Hatur nuhun sadayana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.